Awas atuh sia ulah didinya beusi kapacul ku aing. Tarik nyeun naon sih? Nyeun WC mun sia teh pasti hayang aya modalna meureun. Mang sia mau nyeun WC di kebon wae modal. Tuh emang jeung naon nyeun WC? Ya ici. Aing teh geus teu sanggup mayar kontrakan di ditu teh. Aing hayang buru-buru anggeus ya imah. Daripada ngontrak. Sia nyo sorangan pan rumah tangga teh, seuseut jeung seuseut hirup. Rumah tangga teh emang moal bisa ngarumah nasib itu kieu wae. Ya, ici, sia mah ngomong teh kitu wae geuning. Rumah tangga jeung aing teh. Ya emang kabuktianna kieu wae. Siga nu hayang geusaan wae jeung aing teh. Ya aing ngebejaan ici. Sia geusaan jeung aing ge tanah urus sia meunangkeun leuwih nu ti aing. Ku aing dibejaan eta moal. Komo sia geus boga budak kitu. Kulit geus parareot. Geus lain. Cenah aing. Iya aing mah kabujangan oge laku keneh. Sadajan ku sia dipegatkeun oge. Aing kieu wae mah balangsak wae saumur-umur moal menyat-menyat meureun hirup teh. Mulai kemajuan pisan. Sia ngancam ka aing. Nyalain ngancam emang kabuktianna kieu. Terus sia hayangna kumaha? Nya hayang nama urang hayang berubah di masa depan we ulah kieu wae ngan balangsak we balangsak. Ya, umuran urang mah pikirkeun mah budak. Heuh aing mikiran budak makana hayang nempo masa depan teh. Nyaho aing nyaho sia mah hayang nurutan tatangga. Glowing. Meuli make up, meuli anu, meuli online. Nyaho kuduna mah sadar atuh sia aing kadinya. Tah eta teh panyakit ici, kos kitu teh. Lain panyakit nya kudu berubah we atuh. Ari teu mampu mah geus ngajedog. Rumah tangga mah ngajedog we rumah tangga mah tuh. Tuh. Ya ici. Sia nembalan wae mah tapi panjangeun sia pas jeung aing. Emang Ayeuna mah meuni keneh sia nganjuk kopi ka warung. era geus 10 warung ku aing dianjukan eueuh nu mere nganjuk ayeuna mah geus teu percayaeun da sia tara usaha. Alah, ici. Heuh, da warung teh mah aya 10 siki. Neangan warung nu rada jauh. Anu encan kaanjukan ku urang. Beraku teu mere. Neangan anu bau. Ayo geus ya gitulah. Ayo buru-buru anggeus imah ye. Heuh lah geus lah ek mangkat lah sugan anu mere nganjuk lah. Hidang kontrakan gitu kebayar aing bingung. Ngan nganjuk jeung nganjuk we si Jepri mah pegaweanna teh. Sing ikhlas ari dititaku sakit teh. Ulah lila teuing. Ici, kemana sih? Bade ka warung Pak Wakil. Di iyo dititah nganjuk kopi. Si Jepri hangun ngopi. Nah, nanya Jeffrey ke nyeun saung apa aku aja? Ya. Lalieur ka jelema eta mah Pak Wakil. Ek nanaonan mah nyeun saung. Tuh, emang dia itu kunaon sih itu? Ngomong nama mayar kontrakan cenah teu kuat cenah. Bayar kontrakan. Heeh. Emang ngontraknya si Jeffrey. Teu nyaho ngontrak teu nyaho teu tara bebeja meh nama. Akhirnya nyeun saung jadinya nya. Nyeun saung ngomong nama. Wakilnya tadinya nek nempo. Oh. Ayo ningali Ici yeuna teh. Jadi wakil jadi kasuat-suati wae itu nama. Heeh nya Wakil duh urang coba bareto lamun urang jadi ka Pak Wakil, urang moal balasak kieu meureun. Nah, wakil ge sakabeungari geus balik ka imah sok mikirang ka Ici teh. Sok diheula. Sok inget wae keur urang berduaan kieu sok ulin gitu. Inget wae wakil teh. Eta Ici ka warung emang boga duit itu. Tugu dititah nganjuk Wakil. Eta geus nganjuk di wae si Jeffrey. Oh, urang teh mending geus arera. Meuli teh ngan titah nganjuk we nganjuk. Iya jang aya di waktu yang meuli kopi mah. Ya eta. Pak Wakil boga emang. Aya yang ieu. Nuhun atuh nya. Waktu nek kasih Jeffrey lah aya. Iya. Bejakeun mah teu amprok jeung Ici kitu nya. nya. Tah, Ici cek aing ge si Wakil mah bager ka sia. Heuh da bager ge kumaha nih? Ayeuna mah geus boga bu wakil urang teu bisa kumaha ayeuna mah. Ya nya mendingan dia cek aing itu ge mendingan ge sia Ci papagatan jeung si Jepri. Heuh lamun aing pepegatan ge aing ngarek kawin jeung saha ani? Sia mah ngarah naon si ka si Jepri meuni hideung nya goreng. Meuni bogoh pisan ka si Jepri teh. Yo nih. Sanajan sia nyebut goreng hideung ka si Jepri ge bagi aing mah legit. Can ngarasain gajolana sih sia mah. Geus nih ah,
Aing ngerek meuli ieu weh. Meuli Akhirnya kopi sabar aing. mulung mun lalaki kos gitu aing masih icih teh dileyak.